Kebenaran euy maneh aya di dieu. Naon sia? Rasa rusuhna juga nu hayang modal. Moal naon segala cara beteng burayut kitu. Mokan sia. Oh iya, nah betul. Aing itu mau HP, bisi maneh butuh HP, tak iya ku aing rek digadekeun. Moal tapi mau dijual, digadekeun wae. Rek, sok wani sabaraha ya HP. Apa naon? Aku aing kada genter, kos meuli ucing di karung. Apa na? Aing kaharti ku aing meuli. Ih, pugu erek digade, lain erek dijual lain erek digadekeun. Lah teu kacikit tuh udah pokona mah ya HP mah HP alus terbaru tak teu boyong mah kieu ya HP nama ya alus ya. Geus wae duitan we sok gade lain duitan. Gade 70.000 sok aya teh duitna buat anjing rusuh ya. Buat ya rusuh. Kenahan. Sok lebih pihan teh aing. Pokona mulah ting sok loba tanya pokona rusuh aing butuh duit. Digadena ge kop ku aing dibere jeung lusna ieu teh. Kan heula tuh. Aing heula. Aing butuh tinggi tuh aing heula apa na? Geus aya duitna 70.000 ya gade buat ya rusuh. Tuan, bari jeung meuli kopi deh boga duit aing hayang ngopi. Ah, kopi. Hah? Uyuk tang aing ngeuna. Jeung maneh kopinya? Heeh, atuh kopi mantap eta mah. Rasaan heula tuh. Aji, oh ini ngeuna we. Atuh heeh. Kopi di mana yuk? Di Purnama Kopi. Oh, kayak saperana heula ieu teh anu ti Banjarana. Viral ieu mah. Geus atuh buat duitna geus lah rusuh yeuh. Di mana duit lagi aing? Tuan. Ieu aing boga tempat duit anyar. Kamu duit aing teu harti. Aing bisa sekikeun kan ulah Ya, ulah bisa 70.000 kan digadean ageuna. Ya, HP-na ya. Ya, HP-na cing lo kali buka. Kewe muka nama data HP alus geus pugu. Geus nya aya balik ka rusuh. Aing nyusul ya. Moal aing rusuh balik. Heuh, udah bari di bawah deui wayahna. Geus kopi nama nuhun ngeunahnya. Eta lagi bincang lah haun mending gak digerak rusuh teuing. Aing keur cek kitu-kituna. Tinggal muka lagi murah-murah teh ieu HP-an. Teh mahal gitu. Lu bosan bungkusna aja. Mana HP-na? Hah? Wah, si goblok kudu ka aing.